atuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna Lodaya Mamalihan. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-17. Para mitra kaum dangu, wanci peuting geus leungit kaganti ku mangsa beurang. Batara Surya mungaran medal deui nyaangan sabudeurna jagat. Sagala lalangse pada nyaling rai. Kasoran harita teh ku sorotna sang Batara Surya. Saeutik kaendahan alam geus teh mung beuki lila beuki atra. Breh kabeh sabudeur madhab katingali. Marga satwa kayaning bangsa manuk-manuk misarada patemalan. Tinggel berhaliberan lamun manusia mah taksiran ngarasa bunga. Ngarasa bagja bisa tepung di kana mangsana beurang pikeun nyiar hakaneun sewang-sewangan. Geus puguh di manusia nu kasebut makhluk nu pangpunjulna, payusna keur ngucapkeun syukur alhamdulillah muji syukur kanu maha kawasa. Wayana dipasihan mang pirang-pirang kanikmatan lahir batin. Harita langit meuni cekas beng ras daya aling-aling. Mega bodas ting arendat sabagian aya nu ngagulung mangrupa gunung. Manuk kapitis ting kalayang ting serepet silih samer jeung pada waturna di awang-awang. Sabagian loba para insan geus mariang ti tempatna masing-masing. Nu ka sawah, nu ka kebon, anu ka huma jeung lian ti eta umumna nyiar kipaya. Tapi teu mariang kabeh sabagian aya nu di imah contona samodel di hiji imah gedong. Taya lian di bumi ajengan Abdul Soleh. Harita keur ngarariung di pertengahan barinying hareupan opieun saaya-aya di kampung. Beng rasna langit poe harita ngagambarkeun kacekasan keur ka sababaraha urang waya di dieu. Di antarana ajengan Abdul Soleh saputra garwa. Aya ge pihak luarna saurang wanoja daya lian Tinggi Sari, putra lurah hormat. Dina pasemon beda tinu kamari, da kamari mah meuni siganu eueuh dangyangan. Komo saacan diakurkeun ku Aki Jantrama. Budina baketut haseum panon duluk dilak pinuh kaceucum. Tapi ku ayeuna kacida marah maina samalah make daek katingali imut sagala. Kitu deui nu geulis wanita santri Nyimas Nurbaya. Asa tamah eces kageulisanana kumarah mai. Tapi keur dua urang jajak ka jawara masih keneh harita teh para mitra. Ting baraleng para mitra pabaleng-baleng teh. Jadi gitulah teu daek ceritanya. Boro-boro daek patanya teu daek padeukeut ge teu daek taksiran masing-masing masih keneh nganungka keheul. Ongkohan can aya panyapih basa ti Aki Jantra. Minangka peuting mah kakara ditanya pasualan jojoh patutunggalanana. Heuleut sawatara menit torojol Aki Jantra norojol ti dapur taksiran tas ngadon sideang. Datang nakap tempat tengahan ngadon ngameng bubui sampe dibungkus ku daun cau. Ye, geuning eta nu geulis. Meuni tangina sakedos kali geuning. Cek Aki Jantra maksudna nyebut anu geulis teh ka Nyisari. Bari gek diuk digireun karna nu keur melenguk kawas bueuk meunang mabuk. Saha nu geulis teh Aki? Nyisari nanya bari ngagelenyu imut. Hehehe, Nyai. Nya ka saha kitu? Moal nya ka jalu nyebutkeun geulis. Geulis kumaha abi mah Aki sakieu hideung lestreng teh daya pikabitaeun anu nyiram-nyiram acan nya cece. Tema Nyisari bari nepak kana pingping Nyimas Nurbaya. Meuni semu buleud gelenyu Nyimas Nurbaya imut. Ebreh damisna kiwa tengen tarempot matak pogot anu nempong. Hideung oge paribasa hideung buah mahu. Matak ti gudawil bajing komo nu bodas majak waas. Nu koneng ngalempereng matak teleng anu nyeuleuh kitu Nyimas. Aki Jantra heureuy bari ngareret ka Nyimas Nurbaya. Nuhun pangintengki baleur Nyimas Nurbaya. Bari ku ayeuna murah imut ngagelenyu majarkeun teh meuni doh-doi edoi. Yah, hampura we untuk nu galeulis da nya kitu Aki teh. Sok resep kanya heureuy nya ge geus netoi kieu ai kanya heureuy mah teu pati eueuh. Kumaha iling bintang heureuy kanya jalu? Tanya Aki Jantra ngadon heureuy heula. Naon teh Aki? Mang Rubinta ngareret. Heuh kanya heureuy. Hehe. Berkah kuring Aki geus ngeureunnan kana baleg teh. Temal Mang Binta saruana tukang lokong. Hehehe si monyong sia. Bisa we nemalna majarkeun teh geus ngeureunnan kana baleg. Aki Jantra meuni asa suka seuri. Ngahehe geus kitu mah alak ilih ka sisi kagigil. Si gaya nu ditingalian tuluy ngalieu ka tukang. Ret kakarna nu masih keneh keur meleng.
Red Kanyimas Nurbaya atau sejen ngerasa kaget ningali Aki Jantra gawena luak dia baik pok Mang Rubin tananya. Hari Aki yang naon luak dia kuai ki yang ududeun. Kapan tahu ududeun di sing hareupan. Cek Mang Rubin tak saparuk Aki Jantra luak dia teh yang ududeun. Ge, lain yang ududeun nya ngobi tak. Yang naon atuh yang sini ni. Ye, lain mah keuna naon yang sini ni. Dia kamu teu butuh sini ni. Bongan sok masyan bae dulu. Tadi kamanyangan bubui sampo. Kita tak silapur mau bubui sampo tapi awal gani. Kau dia jangan coba bising kaliukan mangani sampo menilapor nak keroi. Saya tadi nama aja. Korek dibikanya kasih kujang jeung kasih kujang itu tuh. Nuker di jurusin dengan Robi. Temal Aki Jantra. Bari nunjuk kakarna jeung Rahmat anu keur ngabetem di juru deukeut lawang. Kabeneran harita si Toib ningali kana pesak Aki Jantra aya nu nolol siga daun. Ari eta naon dina pesak ieu? Cek si Toib nunjuk. Manya. Aki Jantra ngodok pesak kampret. Anak gorehel bubui sampai dina pesak kampret. Ngaya dina pesak si badul deh. Namun orang aja mah geus macok mande. Naris ya geus hada euy. Aki Jantra limpuran. Nu araya saleuseuriana atuh ari dikaluarkeun tina pesak. Ari gajeleng lutung inguan Rahmat luncat ngarebut bubui sampu. Kajeleng luncat kana lahuannya Sari tuluy ngahakan sampu. Puguh Nyimas Nurbaya kuat ngurejat sieun dirontok ku lutung. Tapi ku Nyimas Sari mah kalah diusapan ongkohan lutung geus hideng. Hideng ka Nyi Sari mah tuman tadi waktu Nyi Sari dirawatan ku Rahmat sok dilindeukan. Dulu eta si monyong aya kitu na siang ado ngarebut sampo cewek. Ko coba kita ngakan kumanya. Udung si wadag euy. Karunya hayang nyatu meuleun satu ge. Ujang atuh Aki sanes aya nu bari disaurkeun kangge marurang kali deh saur ajengan Abdul Soleh ngamimitian ngemutan ka Aki Jantra. Astagfirullahalazim. Aduh nah tuh ari ajengan sanes ngawartoskeun ti tadi bolo Aki dengan ceblak we nguruskeun bubui sampo. Aduh hampura kasep geus nya kitu geus Aki-aki ge masuk ponyok ingetan hampura nya jalu. Aki Jantra ngareret ka Rahmat. Sawangsul Aki tema Rahmat semut campil. Tak kieu. Aki terek nuluykeun wangkongan nu beuting tadi. Teu dituluykeun sotenanya teh lumayan geus penting obrolan teh. Hawa tos ka Nyimas Haji bilih kaganggu mangkaning name sae tina teu damangna. Anu maksudnya Aki teh ngebrekeun hiji Rusia nu saeutik gedena aya pakuat pakai. Antara dua budak bujang bari sugan we obrolan Aki ayeuna sing jadi manjang babarayaan. Manyawi kieu ajengan. Sakitu tahu nu kapengker duka sabarawalas tahu jalaran ku Aki ge teu itu. Dina hiji dinten Aki sareng si Nini marios kaliweung sun. Maksana bade ngalasulung. Nanging sadongkapna kaliweung Aki teh sareng si Nini nguping sora mau ngagaul. Barang ditinggal teh kalebak laras we aya maung lodaya meuni bodas kumpai. Leungit maung lodaya bodas bere aya murang kali pawegat kinten Yusua 8 tahun. Enggalna carios ku Aki sareng ku si Nini teras dirawatan. Jalaran hawa tosok sanaos si Nini gaduh timburu aya jamurang kali pamegat anak lodaya bodas kajajaden dak itu. Lami dilami murang kali teras ageung duwi kadewasana. Tos ninca kayu Yusua kirang langkung 20 tahun. Dina hiji dinten Aki menaka musibatan ngado dikoroyok ku 3 urang rabog. Nya harita Aki ditulungan ku lodaya bodas duwi ka 2 urang rampung palastra. Nanging lodaya bodas oge aja katiru kadutna ku bedog ti rampung nu saurang tak kitu. Samemeh lodaya bodas rek pae teh make ngarangkul heula kana awak Aki. Kalawan eta lodaya bodas teh make nyarita sorana sora istri. Oh, pamilya lemut ku salangkung mah. Asa pamohalana keur aya satu mah bisa ngomong kawas manusia. Tapi da ieu mah kasebatna ge lodaya kajajaden. Ceuk lodaya bodas teh kieu Aki kuring nganuhunkeun kana jasa-jasa ti Aki. Geus ridho ngarawatan anak kuring. Omat ku Aki pangapingkeun pangdidikeun supaya anak kuring teu labu. Kulaku lampah nyaeta ku talajak anu teu dipirido ku Allah kitu. Aki Jantra ngaraneg margi ajengan Abdul Soleh megat motong tumaros. Keke punten Aki.
Simkuring megat motong kana kasauran aki dupi eta murang kali nu dirawat ku aki sareng kunini teh saha saur ajengan Abdul Soleh bari neuteup aki jantra kitu deui nu sejen pada nareuteuk upami teu lepat kapungkur kantos diwatoskeun ka pangarsa nanging aya lepatna ku aki bisa ngemkeun deui supados anu sanesna uninga nya nu dikukut ku aki teh ieu pisan si Ujang Jamal aki jantra bari nunjuk ka karna lajeng kumaha ki ajengan Abdul Soleh tumaros deui tah enggalna carios eta lodaya mamalihan teh nyarita deui ka aki bari tetep ngadap lo kana awak aki kuring amanat ka aki di mana isuk bari isu pagi aki manggihan dua budak jajak ka patelak atawa dojong patutunggalan kudu gancang ku aki disapi kalawan ku aki kudu dicaritaan atawa kudu dibejahan yen eta dua budak jajaka nu dua teh lain deungeun tapi adi lanceuk sakanu nya kuring nu jadi lodaya bodas inungna nu ngaran Sopina pangna kuring robah wujud alatan rek digadabah urut adi beuteung kuring cenah kitu nya harita dina hiji peuting eta teh satekah polah mempertahankeun diri inggi sebeunang digadabah kurut adi beuteung muka telah rusdi pelenyeng cenah manehna lumpat dina mangsana peuting tepi karagrag kana jurang terus nemahan pati anak kuring nu cikal katelahna Rahmat anu bungsu katelahna Karna Rahmat ayatana dina palabah dada ceda urut baheula keur umur 2 tahun labuh kana solokan nu katelah Karna dina ceuli beula ti kenca aya karang sagede kacang hejo tak kitu tuang Siti Lodaya teh ajengan tos kitu mah hos Lodaya bodas teh aja aki terus balik ka lemur bari awak jeung beungeut raca tabak disariksa ku ti urang rampung tapi danya kitu abong kena aki masih kena ditang tayungan ku Allah bari aki percaya keneh ku melendang di alam dunya teh hargi dipercaya gitu ditang tayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala nya alhamdulillah nepi ka kiwari aki masih keneh bunggeulekan aki jantra maratkeun caritana harita teh atuh puguh we nu keur saurang jajaka kajalian ti Rahmat ngaranjung rewas campur kaget ngadenge caritaan kitu ti aki jantra atuh kitu deui karna ngalenyap malah manehna ge make ngarampa ceuli sagala nu kenca sababnya manehna aya karang dina ceulina para mitra kaum dangu harita Mangru Binta tuluy nyarita bari istighfar astagfirullahalazim wajang karena jeung si Ujang itu adi lanceuk meureun cek Mangru Binta manehna ge leuwas wallahu alam adi lanceuk lainna mah sabab aki ge can ningali kana tanda-tandana barudak ting aki rek nanya ka si Ujang nya Ujang maneh aya karang dina ceuli beulah ti kenca aki jantra nanya ka Karna sedeng anu sejena ting palencerong daraski dina ieu cepil abdi palih kenca aya karang temal Karna Ojing pepang ningalikeun ku Ilaing Binta nanya dina ceuli si Ujang teu beulah kenca aya karangan aki jantra nitah ningalian ka Mangru Binta sed Mangru Binta ngised tuluy ningali ceuli Karna ana breh nyawe dina ceuli Karna teu beulah kenca aya karang sagede kacang hejo laras aki aya karangan cek Mangru Binta sediuk nangis deui hari itu si Ujang nu juru bener aya tanah dina dada aki jantra malik nanyakeun ka Rahmat laras aki dina dada abdi aya tanda ceda tema Rahmat bari brai mukakeun kampret ana breh katingali ku sararea pelebah dada Rahmat aya nu kiwed uluh nyawe geuning eta dada si Ujang aya cedaan aki jantra mencerong bari kasemu kaget ari indung Ujang saha ngaranna pokna deui aki jantra nanyakeun ngaran indungna Rahmat muhu jenengan pun biang disaurkeun tadi ku aki jenengan Sopina ari si Ujang saha ngaran indung aki jantra nanya ka Karna nu keur neuteub rah ka Rahmat sami pun biang ge jenengan mah Sopina ki tema Karna astagfirullahalazim jadi anjeun teh Karna teh ya Rahmat ka karananya ka Karna bari nunjuk nya kuring Karna ari anjeun saha Karna malik nanya ya Allah Gusti nu Maha Agung apa dewek Rahmat tema Rahmat bari ngorejat nangtung kitu deui Karna ngorejat silih gabrug buanana silih rangkul paungku-ungku
pada celik melas-melis nimulkeun kabawa sedih kanu keur nyaraksian barik saurang ge umaleng. Nyi Sari jeung Nyi Mas Nurbaya ngalalima sedang si Toib jeung si Jobin baturna rahmat ngadon arolohok maratasi meuteun pok si Intaha harewosan ka si Jobin. Bin paingan euy tadi meuni tanding jeung pada kuat ari adi lanceuk mah waduh saperguruan dina bab bersilatanana euy eta we katingalina ku dewek waktu tarung meuni mah ewe duanana pada karuat teu cecel teu bocel teu bentol-bentol acan. Oh nya euy paingan Kang Rahmat keukeupeut teu hayang neangan nu ceulina karangan nya eta we kudu ditepungkeun jeung adina. Dipikir-pikir asa dina dongeng nya euy. Oh ngan kumaha akhirna perkara Nyi Sari jeung Nyi Mas Nurbaya kasaha jadina nya. Tema si Toib ngalegot nanyakeun perkara dua urang wanoja. Teuing perkara eta mah gumantung kana pikiran masing-masing we. Tema si Jobin jep jarempe deui. Karena hampura akang karena panjana teh lain adi akang untung urang eueuh nu cilaka. Karena ceuk Rahmat kakara nyarita menta di hampura. Bari Cimata tetep pragragan. Salungsuna abdi ge nungkeun dihapunten Kang rumasa. Abdi ngalampahkeun kasar ka akang. Temal karena nyusutan Cimata kutungtung leungeun baju. Geus kitu maret karena ngareret ka Nyi Mas Nurbaya nyeret ka Nyi Sari. Atuh kitu di Rahmat rutret ka Nyi Sari jeung ka Nyi Mas Nurbaya duanana pada ngalima. Keur kitu torojoan ini kacem nyampeurkeun ka Aki Jantra sarta nanyakeun rada ditampeukeun kana ceuli Aki Jantra. Aki, hari si Kujang bieu kadeuleun aku kami ngadon sideurangku jeung urut musuhna. Malah duanana ngadon careurik teh aya naon teh? Cik Nini kacem. Sabab manehna mah teu milu ngariung ti isuk ge ngahekok we di tukang bari barang gawe. Oh, kapan si Kujang jeung itu lu hiji deui teh horeng adi lajeuk deuleun ini. Dumih bieu kami tas nyaritakeun sakumaha amanah ti daya bodas teh baheula. Amuing baru adi lanceuk. Ya Allah, ya Robi, dedeuh teuing heuh. Kumaha atuh si Aki? Ini kacem ngajenghot. Kumaha sia-sia teu bogo jeung ini. Itu dua budak lalaki ngadon careurik itu melas-melis. Ari kami milu ceurik entong sia lalaki. Cek ini kacem kelas bolon. Make nanyakeun milu ceurik entongna. Ye nyari sia kawas nu teu hideung naker. Make nanyakeun milu ceurik entong sagala mangsa bodoh serek jebleh hina moal dicarek. Kan pasti kabeh birat lamun sia jebleh teh. Nah make jeung birat sagala deuleu. Oh atuh da jebleh sia bali dompet soeh marweng. Siga heo sia. Ini kacem ngahihi bari jempe. Harita karena jeung Rahmat adi lanceuk sakadung. Pada-pada ngalesotkeun rangkulan gabrug Rahmat ngarangkul nyuuh. Dina lahunan Aki Jantra kalawan nyarita di barung kuceuri. Aki. Nuhun Aki pun adi dirawatan ku Aki sareng ku Nini kalayan abdi sareng pun adi enggal disapih dugi ka tepang deui. Sareng janten dulur. Mugi Aki sareng Nini kedah ridho. Abdi ge moal hilap bade ngangkeun sepuh ka Aki. Nini hapunten abdi Nini. Cek Rahmat sanggeus nyuuh bari ceurik kana lahunan Aki Jantra. Terus nyuuh kana lahunan ini kacem kalawan saduk-saduk menta dihampura. Jeung nganuhunkeun ku ayana karna adina dirawatan. Pok Nini kacem nyarita bari bibir luwa-lowe jeung serak ingceuk sagala taksiran ka bawah sedih. Sami-sami Nini ge kudu dihampura ku si Jalu. Nini ridho lahir batin teu geuneuk teu maleuk-meuk ngarawatan adi hidup. Aina Nini milu ngadua muga-muga hidup sing saterusna runtut raut jeung nu jadi adi. Sing silipi kanyah silih belaan sabab hidup geus teu baroga inung bapa. Kitu deui kasih Kujang karna sing bisa silipi hapekeun diri jeung nu jadi lanceuk sasat gaganti bapa teteh deuleun. Tema Nini kacem bari ngusapan sirah karna anu keur tungkul bari murag-muragkeun Cimata tingkar celak. Kuniang Rahmat cengkat tuluy nyolongkrong sasalaman ka ajengan Abdul Soleh sareng Ibu Rokaya. Kilek Rahmat Malik sasalaman ka Nyi Mas Nurbaya. Nyi Mas akang hapunten Nyi Mas rumaos tos midamel kakasaran kasaliran Nyi Mas. Ceuk Rahmat minta dihampura ka Nyi Mas Nurbaya. Sami-sami abdi ge kedah dihapunten Kang. Balar Nyi Mas Nurbaya solongkrong deui ka Nyi Sari sarua pada minta dihampura. Kitu deui Nyi Sari ngahampura bari Nyi Sari mah leungeun rada ngaleper. Dumeh paantel dampal leungeun jeung nu miharep ka dirina. Geus Jalu tong ngalumar wae Cimata balina oge. Ayeuna mah kari runtut rautna. Kari silipi kanya, silipi hapekeun diri jeung nu jadi dulur. Saja batik itu poh mah ulah poho munajat kalawan syukuran ka Allah Subhanahu wa taala.
kuayana hidup bisa tepung jeung anu jadi dulur. Sabab Gusti Allah mah tadi ge kasebat Maha Rohman Maha Rohim kalawan Maha Wenang. Tah kuayana hidup bisa tepung jeung nu jadi dulur teh netelakeun kamurahan Allah. Nu matak sakuduna urang ulah poho ibadah ka Allah. Sabab eueuh deui nu maha kawasa lintang di mantena nu musik malikeun sakumna umat. Nu maparin mang pirang-pirang kanikmatan lahir batin. Kamurang sarerea sabab manusia mau ukur ngabogaan kahayang jeung cita-cita dan nu ngerasakeun manging Allah. Tapi sanajan kitu tetep keur manusia diwajibkeun ikhtiar. Ulah sagala rupa kumaha Allah. Kitu deui dina laku lampah sakabeh manusia. Boh nu hadena boh nu garengna Allah moal ngarobah. Kana laku lampah nu hade atawa nu goreng. Nu kudu ngarobah teh lintang di dirina sorangan da kitu. Aki Jantra mepelingan ka Karna jeung ka Rahmat. Atu dua anak narima kana nasehati Aki Jantra samalah Rahmat make janji. Manehna rek terus sauyuna jeung nu jadi adik kalawan rek nyaritaan anak buahna supaya saladar tina ngalampahkeun jalan goreng. Ngalampahkeun kana jalan hade. Jelas nama sina babalik pikir ka asup dirina. Ari keur Karna kitu ti leuletik ge can pernah ngalampahkeun hiji pagawean nu matak ngarugikeun jeung nyilakakeun diri batur. Wanci lohor harita teh para mitra. Nyisari pamitan balik samalah dijajabkeun ku Rahmat jeung baturna. Tajalian si Inta jeung si Jobin manehna ge sarua ayeuna mah jadi arinsap. Samalah si Inta maka aya pikiran rek tuluy masantren. Alhamdulillah para mitra. Ye jalmi barangkali tos babalik pikir si Inta gerek tuluy masantren. Rahmat para mitra nya kitu keneh para wargi sadaya. Anjeunna babalik pikir mudah-mudahan satrasna sing janten jalmi anu sae katungtungnakeun kitu para wargi sadaya. Mangga ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, maksudna Rahmat ngajajabkeun Nyisari teh ka hiji melang bisi kumaha onang. Kawan turada jauh oge ka imahna atuh kadua bari sakalian Rahmat rek silaturahmi kanu jadi indung bapana Nyisari. Saja bati kitu Rahmat rek terus terang cacarita yen manehna aya pikir kadua leutik ka Nyisari. Sugan kasaluyuan ku pula warga Nyisari, babakuna mah ku indung bapana. Ari karna harita ngahiji deui jeung Aki Jantra. Teka caturkeun dina waktu Rahmat silaturahmi jeung indung bapana Nyisari. Kitu deui dina urusan obrolanana caturkeun Rahmat isukna balik heula ka panganjerkanana. Tadi mamaksudna nepungan anak buahna bari bebeja rek terus pindah ti eta tempat. Akhirna mah anak buah Rahmat baralik ka masing-masing lembur. Atuh Rahmat ku ayeuna ngadon milu ngarerep di Mangbira tatangga Lurah Hormat kalawan jadi insap. Heubeul ti heubeul kaayaan Rahmat di Mangbira kurang leuwih geus aya kana 2 bulan. Manehna geto jeung rajin kana usaha sagawe-gawe di kampung. Kana buburuh macul kana itu kana ieu. Samalah sok aya nu mawa digawe kana bangunan, samode jadi kudu laden. Atuh lumayan ke roko-roko bae mah teu susah teh henteu susah teh era menta kanu disirurukan. Hiji poe Rahmat balik tas buburuh macul jeung Mangbira ngadon ngadaweung di tepas. Bari nying hareupan cai kopi sagelas, teu lila gurutak Mangbira nu balik tas ditampian nyamperkeun bari mawa bekong dieusi ku cai kopi meni ngebuh. Geus ka cai yang Rahmat tanya Mangbira bari gek diuk dina babalean. Sedeng Rahmat keur ngalange dina bang barung siga nu keur ngalamun. Parados mang tema Rahmat ngalieu. Oh kajeun geus mari janggarna eueuh di dieu. Ya emang waktu kamari mah ngajajabkeun abdi ka dieu. Buktina mah nuju garuda amal panginten. Oh, sugan keur loba gawe malume mah keur musim maracul. Mangke meuni asa milu bagja milu atoh yang karena bisa tepung di jeung Rahmat. Mangka ninggi sakitu 10 tahun teu tepung oge tina alatan patelak akhirna tepung jeung dulur. Daras mangtos kitu wae panginten dikersakeun ku Maha Kawasa. Abdi kedah tiasa patepang sareng pun adi. Utamina upami teu aya Ki Jantra mah nuhun ngarawatan pun adi. Duka kumaha jantenna. Waktu sarita abdi sareng pun adi teh. Mun eta we abdi masuk dianggo ngalamun teh siang wengi ku perkawis pun biang aya katerangan kitu ti Ki Jantra.
Anjeunna ge ngadang uang si ti Lodaya bodas nyebatkeun anjeunna janten Lodaya bodas. Alatan diudag-udag pun paman raina pun bapa almarhum. Jadi waktu sarita abdi ngadon aya nu miceun di setengahing leuweung ku saurang pameget. Kitu deui pun adi ge sami dipiceun ka leuweung. Mun ka leuweung mana pun adi mah dipiceunna teh untung we pun adi kapendak ku aki jantra. Sauna teh nuju ngalasuruh di leuweung kalayan teras dirawatan. Ari abdi mah rajin aya ngarawatan teh ku hiji jalmi anu teu leres sasat abdi ngadon diwarahkan teu leres. Ngajantenkeun picilakeun kana diri. Nyeri nama ayeuna mah nuhun nyeri ku perkawis pun biang we saolah-olah aya nu nanasa. Sedeng nu nanasa kasebut paman abdi dugi ka abdi. Sareng pun adi teu kantos tepang heula sareng pun biang. Upami abdi terang padumukan menjadi paman bah disusul ayeuna keneh ge. Sareng pun adi hoyong ngulangkeun ka nyeri. Hoyong nebus pati pun biang. Hanya kawe teu terang. Ceuk Rahmat papanjangan kalawan aya pikiran. Hayang malas pati ku ayana nu jadi inung palastra ku nu jadi paman. Ulah dang sana jadi nanyaona ge padumukan nu jadi paman. Da moal matak jadi alus, moal matak jadi untung. Keun bae lah walahir ge jelema mah nu boga itikan goreng pasti bakal nampak panagihanana. Teu ti urang ge ti usaha we sok aya paribasa melak bonteng. Duana ge moal terong ujang. Anggur si ayeuna mah sing getol kana ibadah, sing getol kana usaha. Boga milik sasen sapeser kumpulkeun pibakeleun rumah tangga. Da moal kitu bae ujang teh. Da ujang teh moal ngora bae, moal jag-jag wae pasti beukina beukil nincak ka dewasa. Geus perkara jadi indung mah ulah dipake pikiran wae. Ulah dipake buah lamunan wae, mana kitu ge. Geus tepi kana titis tulisna, geus takdirna indung ujang pondok umurna. Ku jalan kitu sabab manusia mah teu nyaho kana urusan patokan jeung takdir. Ceuk Mang Mira mapatahan ka Rahmat. Sedang nu dipapatahan nama teu lemek teu nyari, malah melenguh tungku. Heureut sawatara menit rentang-rentang saurang budak jajaka leumpang meninggal gede. Kabeneran harita Mang Mira awasir, si horeng karena adina Rahmat. Mang Mira harita nyarita, panjang umur najang karena tas diupat kumang ayeuna ngurunyung geuningjang Rahmat. Mana Mang? Rahmat curing ha? Tuh geuning keur ngageuning ka dieu keun. Leres pun adi. Ceuk Rahmat neuteuk sanggeus deukeut pok Mang Mira miheulaan ngabagiakeun. Bage ajang kumaha cager? Alhamdulillah Mang. Samulina kumaha nu dieu dara Mang? Temal karena bari sasalaman ka Mang Mira jeung ka Rahmat lanceukna. Berkah hari si Aki jeung si Nini calageut. Sae Mang. Temal karena pondok gek diuk ngareneng jeung Rahmat. Gimana euy? Rahmat nanya bari ngareret. Aja we ka dieu Kang. Maksud kaji mah hayang panggih kaduana ya caritakeun ka Akang. Malah rek minta pandangan we boh ti Akang, boh ti Mang. Rek kitu we naon euy? Rahmat neuteub semu kaget. Eta kieu Kang, abdi teh kamari sore bada asar kedatangan ku juragan Mamadungan Mamajengan. Nya nu kaditu teh Mang Rubinta, teu lereda gancang we ku abdi teh ditepaungan ka sampak Mama sareng Ibu Haji keur nariis di teras. Rancangna carita sanggeus abdi aya di setengah jam, ujug-ujug pok we Mama tumanya ka abdi. Nyata nanyakeun pamadegan abdi. Ngaharek iraha abdi ngalaksanakeun salametan, nya jelasna mah ngalaksanakeun kawin ka Nyi Mas Nurbaya. Atuh puguh abdi teh ngajenghok. Wayeuna Mama nanya kitu teh, ngajenghokna mah kahiji abdi masih keneh kieu, artina mah can mampu ngawang rumah tangga. Atuh kadua perkarana, pas ka Akang asa piraku. Dina abdi geus samapunna teh bari geus aya pakeunana moal hari ngarumpak Akang. Coagna mah ngarunghal Akang sabab Akang lanceuk abdi tu hiji-hijina ceuk karna ngagelentih. Saolah-olah ditarik kawin. Tah ku ayeuna kitu mah kudu kumaha picariteun abdi ka Mama jeung ka Ibu Haji. Pokna deui menta pamandangan ti Rahmat lanceukna. Eta mane geus nyarita kumaha harita? Tanya Rahmat neuteub. Mata kitu we dina waktu ieu mah abdi mah teu can mampu ngabang rumah tangga teh. Sajaba ti kitu abdi ge bola lanceuk. Kumaha sanggeus dikitukeun ku maneh jawabanana Mamajengan teh. Nyari-nyaritana mah keun bae tong mikirkeun itu ieu pokona mah salamet we. Da moal rek ria-ria cenah padu salamet. Sedeng abdi teh sanajan can aya pengalaman ge asa piraku we kasebut rek kawin teu mere keur ipekah-ipekacan mah. Ari keur Akang menggumantung kana pikiran maneh we. Rek diturut wae pamentana ti mana ti Mama PK Akang marido kapileulaan boga jodoh kun jadi adi. Atuh moal diturut pada teu nanaon, da isu jodoh mah teu bisa dijurung, teu bisa dipegatan.
memang cek Rahmat bari ngareret ka Mang Wira. gue suajo nu magumantung ka jenis jeung jenis. Nganeda kumaha suanyi Mas Nurbaya sukaeun kitu ka Jangkarna? Mang Wira nanya. Mawi ku aya nama masang Ibu Haji naros kitu ge ka abdi. Bire anjeunna keukeuh hoyong teras rumah tangga sareng abdi. Sakitu ku abdi tos dicarioskeun ge ka aya abdi batan sakieu keukeuh we. Saurang teh bani abdi teu janten sareng akang sawios abdi masing dugi ka nini-nini ge moal gaduh salaki. Dina ayana geun hoyongeun ka abdi sawios abdi bade ngejat we cenah moal aya di dieu. Malah kitu deui ka sauran Nyi Mas Nurbaya. Eta ari kawit-kawitna mah kieu Mang, dinten pidua dinten deui abdi disusulan ku Mang Rubinta, abdi nuju Mang ngeudahankeun pisuluheun di mama. Tos kitu we aya istrina Mang Rubinta sasauran ka abdi. Seueur nu mika hoyong ka Nyi Mas Nurbaya malih tos bade aya nu narosan. Ari sama abdi teh sawios atunaha. Bili ngalih nuhun we nu aya tos anu mileuheunkeun mah. Nya istrina Mang Rubinta sasauran kieu deui. Mana wijang cenah Nyi Mas Nurbaya tetep we teu kersaeun. Pemi abdi dipaksa kedah nikah sanios cenah abdi mah moal aya di dieu tah kitu numutkeun cariosan ti istrina Mang Rubinta teh Mang. Jadi abdi teh serba sulit oge upami karesa Nyi Mas Nurbaya ngorolos deui pan. Abdi keneh repotna teh painten tanggal berjawab. Sandeuna abdinya konon teh ngiring tanggal waler gitu kedah milarian seperti payun gitu. Cekarna budina semua anu bingung nata. Aku maaf kira-kirana Kang. Pokna teh nanyakeun deui ka nu jedan ceuk. Keur akang mah kitu lah kumaha pamadegan maneh we. Rek dilaksanakeun rek wae tong bagara sakahalangan ku akang. Moal dilaksanakeun teu naon-naon asal maneh sing bisa nyaritana ka Nyi Mas Nurbaya. Artina mah ulah nepi ka Nyi Mas Nurbaya jadi goreng ka maneh kena. Tema Rahmat mere kaputusan pasti. Atuh leng geus dikitukeun mah para mitra. Karena ngahulang sirah melenguk tayohna bae bener-bener ngarasa bingung. Eta ari Jang Rahmat kumaha kira-kira narido lamun teh mah kapieulaan boga pamajikan ku Jangkarna. Cek bangsa cek basa urang mah dirunghal kitu tah. Mang Wira kumanya kana pamadegan Rahmat. Saleresna Kang Wadi mah rido Mang, mangga wae lah punadi bade gaduh istri ti payun ge. Terus abdi tos aya hubungan sareng Nyi Sari ge da teu acan kantenan iraha abdi mah. Pangkuan abdi mah kekenalan ge tinggal keneh teu saperos pun adi katinggalna sigan tos wanoh pisan sareng eta teh Nyi Mas Nurbaya. Kitu deui Ibu Ramana tos diasa-asa. Tema Rahmat bener-bener manehna mah rido kapieulaan boga pamajikan ku jadi adi teh. Tah kieu we tu ayeuna mah. Ari mamajeng-anjeng Ibu Haji geus sacarita kitu mah. Asal selamat laksanakeun we ngan leuwih ti heula Jangkarna. Kudu sing beak-beak nyarita ka Nyi Mas Nurbaya. Lamun narek teh mah kudu mitalek bener-bener. Karena moal ngarasa kaduhung kena boga salaki ka Ujang. Ceuk Ujang teh mah kasebut eueuh kaboga atawa liuk eueuh ragap taya bari rido di bawah hirup leutik. Lamun ceuk Nyi Mas Nurbaya rido prung we laksanakeun. Perkara eta waragad keuri peka ku mangge we atunaha. Sanajan mangge piraku teu milu ngabantu sapeser-pesereun mah. Ongkodanya mangge lamun hade dicaritakeun mah masyarakat nu di lemur pasantren hampir kabeh pada nyaritakeun Nyi Mas Nurbaya rek kawin ka Jangkarna kitu. Kumaha lamun kitu Jang Rahmat? Cek Mang Wira mere pandangan kalawan tumanya deui ka Rahmat. Mohon hakurlah sareng pangut abdi Mang. Langsung dipayun ke dari talek heula istrina. Pami bayar rido dipihukum kudu teh ka gaduh mohon atuh. Teu rido teu sawios-wios ngan akang leuwih ti heula rek amanat keur jadi adinya. Lamun teh mah kajodokeun gancang bawa pindah, cek paribasana mah nyewa sacang kewok oge. Nitah kitu sodaman onemannya. Ieu mah bisa aya omong kena, sajawati kitu ari misah mah ngarah urang mikir bisa bibilintik keur kaperluan rumah tangga. Kaduana pati-pati teu mangidahar ge ceuk paribasana moal aya nu ngomongkeun gitu, cek Rahmat. Sapagodos jeung pandangan ti Mang Wira malah mah ditambahan ku mere pandangan. Nyari tos kitu mah insyaallah iraha-iraha di mana salse abdi tangtos bade sasanggem ka Nyi Mas Nurbaya. Mang atuh Mang bade unyuk permios gambilah enjing pageto abdi ka dieu deui karena pamitan rek bali. Engke we atuh Jangkarna rurusuhan teuing Mang kaning can cai-cai acan. Wios mangah itu si Aki bili dedeupeun jeung teu acan gaduh jukut euy karosan si Aki nuju angkat ka anu marbahabaan. Kang mah atuh Kang. Ujung atuh
Itu namanya nanya. Sakumaha nu ceritakeun ku Akang bieu nya? Teh Rahmat. Jerut karena turun tuluy ngaleos leumpang gagancangan, bangun rusuh sabab rek ngarit ka tamah-tamah geus menung rek hujan. Kersaning kamurahan maha kawasa tekung sisa 10 poe di bumi mamajengan Abdul Soleh. Loba jalma awewe lalaki katingalina meuni pating meuni sibuk naker. Nu keur nutu di pipir tinggaredu, nu meulahan sulu, nu nyieun papayon di buruan jeung sabangsana. Atuh tatangga-tatangga nu deukeut anu rada anggang pada juljol babakuna mah kaum ibu pada marunyungan. Bari mawa-bawa sabogana, aya nu mawa segon kana baskom, aya nu mawa beas, aya nu mawa cau jeung suluh katut nu sejen. Da nya kitu mun di pakampungan mah di mana aya nu rek karyaan, boh rek ngawinkeun, boh nyunatan. Pisukaneun oge geus juljol anu marunyungan. Beja pabeja-beja nyebar ka mana-mana yen ajengan Abdul Soleh bade nikahkeun putrana. Tayalian Nyimas Nurbaya kakarna. Sanajan karna kasebut cilma nu eueuh kaboga ge bari kasebut pahatu lalis, geus teu indung teu bapa. Ari tepi kana empro nama alhamdulillah, sanajan panyumbang-nyumbang wae mah teu burung aya. Aya talina keur nu jadi pimitohaeun. Kitu deui ti Aki Jantra jeung ti Nini Kacem mere hayam jago jajangkar 2. Cau saturuy kalapa samangar. Da saorana Aki Jantra boga kebon. Isukna para mitra ninca ka poe Rebo, semah ulaman ti mana-mana pada daratan. Teu sirikna ngalut ngabandalut ngemat-ngemat nyatang pinang nepi ka heurin usi. Komo kitu ajengan Abdul Soleh kasebat alim ulama tur seueur nyimpen kasaean kanu sanes. Atuh teu matak aneh para wargi. Sanajan tadi-tadi nyebutkeun supados salamet ge buktina mah teu kinten rongkahna. Mencit domba make aya kana opatna, domba baradag later. Tapi harita karna sanggeus dirapalan bari diuk dina kursi ngareneng jeung Nyimas Nurbaya teh. Gawena ngangluh bae bari cimata carindakdak. Ari ku kitu teh mah pantes rek ngarasa sedih ge kulantaran geus teu indung teu bapa. Ngan untung bisa katungkulan kudu jadi lanceuk. Sabagian jalma-jalma nu kadarinya pada nyaritakeun yen karna bagja gede darajat boga jodoh kanu geulis tur kaayaan sepuhna jalmi cekap ku urusan dunia. Tapi keur karna mah teu ngarasa reueus kudu meh kitu. Malah sedih we nu aya. Meh rata-rata teu di kota teu di kampung lamun aya nu kawin teh para ulama ningalina lintang ti ka panganten awewe. Contona ka Nyimas Nurbaya meniting paling cerom. Eukeur mah eukeur Nyimas Nurbaya teh geulis ti tatina katabah didangdanan puguh we tambah ebreh kageulisanana. Matak pogot anu nenyo rengse dirapalan jeung disawer bari uleman geus areueuh baralik sewang-sewangan. Sakumaha biasa panganten arasup ka kamarna sarta cucul-cucul disalin. Tuluy reureuh ngararasakeun cangkeulna bitis jeung panasna biri. Sabab ampir sapoe jeput salibak blek we diuk dina kursi. Atuh ajengan Abdul Soleh sareng garwana kantun capena. Geus puguh nu barang gawe mah lalung seunaker. 3 poe ti sanggeus kawin di hiji peuting kira bada Isa. Ajengan Abdul Soleh sabada mulih ti masjid terus ngawarangkong jeung Mang Rubinta katut Aki Jantra bari mayunan leuteuh. Ari karna jeung Nyimas Nurbaya nu geus sah jadi salaki jeung pamajikan keur di kamar ngobrol. Tajadian karna keur nalek deui ka Nyimas Nurbaya pamajikanana. Sedeng nu ditalek tetep nyebutkeun ridho lahir batin kalayan janji sagala moal bade ngagaduh deui salaki sanajan akang teu aya ge kiceun kitu. Jangjina nu dilisankeun ku Nyimas Nurbaya. Temahna karna ngarasa gede hate. Beuki pogot beuki sono sagedengeun ngarasanya teh. Nu akhirna rasa hina rasa jadi jelema eueuh kaboga teh ku ayeuna mah ngadak-ngadak leungeut. Timbul suka jeung cinta lahir batin terus silih eleng sakumaha adat panganten anyar. Sedang nu ngawangkong jongjon wae meuni arupna. Sakapeung-kapeungin ajengan Abdul Soleh jeung Mang Rubinta ting barakatak garumuja. Nangap wangkongan Aki Jantra jeung Nini Kacem. Ongkohan Aki Jantra nyage kasebut geus ampir pikun. Ari kana ngalohong nama aya keneh. Pukul 8 peuting harita di luarin babangunan asa jempling ngapel. Nu kalenge lintang ti sora sasatoan. Leup sawatara menit jegug-jegug sada sora anjing ngagogog pasireun bumi ajengan Abdul Soleh. Beuki lila asa beuki rageng patemalan ti unggal lembur. Samalah siga nu manting cung disambung ku babaung meuni melewung muraikeun simpena peuting. Tah amana geus aya dewe anjing babaung meuni melewung kitu.
Ini asa dileuweungnya, saur Ibu Haji Rokaya. Bahaya tuh anjing babaung mada biasana sok mabaung sok ngagogog. Waler ajengan Abdul Soleh nemega ajengan sasauran kitu. Di luar sada saurang budak jajaka uluk salam. Atuh bari keketerok kana panto. Assalamualaikum. Pokna bari ngeterokan panto beuki kerep. Waalaikumsalam. Waler ajengan Abdul Soleh. Korejat ngadeg bade angkat pisan. Mukakeun panto di pihilaan ku Mang Rubinta. Geus mama ku abdi urang buka, cek Mang Rubinta. Ngojengkan rek mukakeun panto, ana berai panto dibuka si horeng saurang santri katelah maman. Paninjang maman aya naon jang? Mang Rubinta nanya bari ngajanteng dina lawang bari leungeun sabelahnya kelan panto. Uping ngotos gula mang? Tanya maman haruha hareho. Matak pika hariwang celengkeung ajengan Abdul Soleh naros bari ngorejat ngadeg. Saha Mang Binta? Iya mama jang maman. Aya naon man? Taros ajengan Abdul Soleh nyaketan. Oh itu mama dijirangin pondok caket jalan katampian nembe katinga aya jalmi genepan ting salingker. Karsan abdi nembe kajaman muhun bade abdas wileh aya maksad. Temal maman. Atuh Ibu Rokayah menicuring hak semu kaget. Nyaho mana sanggeum abdi ge upami anjing ngerageng teh sareng aya nu babaung tiasa dianggo tanggara saur Ibu Rokayah. Di mana kene jelema jang maman? Memang nuju sunggar salingker caket jalan katampian mah. Kumaha tuh Mang Binta bisinya jelema nu rek ngajahat. Ajengan Abdul Soleh rupi nu leuwas. Aya naon cenah Binta? Aki jantra pipilueun nanya bari ngadeuketan ajengan Abdul Soleh. Aja miki tema Mang Rubinta rada ngaharewos. Saha nu mawa jarami? Aki jantra salah leungu jerewek nini kacem deui nyarita rada tari. Teu sirikna ditompokeun kana liang ceuli aki jantra bari siga nu keuheun. Ye eta aki-aki abong kena bonge. Aya jalmi lain jarami, jalmi jelema. Si. Nah, sasentak teuing sia. Nini mending ngarekeun kana bonge wae nya ngomong teh. Peglalaunan aduh. Si Jandra malah malik nyentak nyebutkeun kawas kanu bonge. Di mana cenah aya jelema teh Binta? Jang maman mah ditu digirang keur tinggal liu deukeut jalan katampian. Waduh. Palang siang nu rek ngajahat tinggal liu ti nu Binta. Gancang atuh bejaan batur sileing sina kaluar kabeh. Di mana asup palamun urang? Ieu we lah. Urang tewa ku sarea urang kepung. Nya Mang Binta gancang atuh barudak santri bejaan sina kalaluar. Ibu Rokayah mairan. Mun Bu Haji soyos lah di wartosan sadayana atuh jang maman wayah nanya barudak santri kabeh bejaan sina kaluar upi jang karna kumaha mama wartosan tong komo we bejaan maju ka ditu ibuna gegero si Ujang sugancan sarare saur ajengan Abdul Soleh koloyong Ibu Haji ngoloyong teras nyauran karna teu hararese karna gancang kaluar ti kamar muka beneran can sare harita teh samalah nyimas Nurbaya ge rupi anu alim lim tebih ti caroge nyiring kaluar. Ari Mang Rubinta harita jeung maman gancang ngabejaan rakyat-rakyat anu salemur. Kitu deui maman ngageuingkeun para santri samalah teu hararese. Santri nu lobana kurang leuwih 30 geus kalaluar kabeh. Atuh rakyat-rakyat oge nu dibejaan ku Mang Rubinta geus kalaluar. Bari marawa pakarang sabogana-sabogana. Harita sanggeus karna aya beja kitu ti Ibu Rokayah mertuana. Gancang ngaganti sarung ku calana pangsi ceung kana bedog. Kang, kana ulah sologoto teuing nya Kang sareng ulah tebih ti dieu. Nyimas Nurbaya hariwangeun bari nyepengan kana leungeun karna. Moal ka mana-mana Kang bade di dinya we dipayun. Atau salah ulah ngiring keluar mama mah ceuk karna nyarek kanu jadi mitoha. Mama mah rek di dieu we jang karna. Ngan itu panggeuingkeun lah si Benul tuh sina ngajaga di tukang jang karna. Paler ajengan Abdul Soleh gidi karena katukang tuluy ngageugeing Mang Benul teu hararese gentak ngorejat sarta kaluar ti kamar. Anya naon da kana? Eta mawa benyong geuning anya bangsan? Tanya Mang Benul. Ceuk yang mamannya aya jelema tinggal liwat deukeut jalan nu katampian. Ayeuna rayat-rayat di dieu jeung para santri geus dibejaan. Ku Bah Rubinta jeung ku Jang Maman Mang Benul ngajaga di dieu nya. Mangga manya ini yo mang ngajangan tema Mang Benul
ngorceg kana halu tuluy ngedepeng ngajaga deket panto pagar nutukan. Ari karena harita terus keluar nyalingker di pongpok imahanapeun tangka balimbing kitu deui Aki Jantra milu keluar. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, teu sakumaha lila sabada rakyat-rakyat salemur pasantren geus siap sadia kabeh di luar. Jelema nu dicuriga kumaman geus turun ka lebak barang tepi kaburuan masjid korowok mangrubinta mere komando. Maju oi, kepung oi. Pokna atuh rakyat-rakyat jeung para santri kabeh ting corowo. Bayi ngaracungkeun pakarang jeung nu sejena. Maju kepung. Rampok. Kituna corowok rakyat jeung para santri meninga geder seah ting beretek nuju jelema jahat anu genepan. Abong kena kasebut jelema jahat geus nekat. Barang rakyat sabagian geus deukeut ngader we jelema jahat nu genepan wani ngayonan ngagunakeun bedog sewang-sewangan. Menibut beting hariuk ting belenterang bedog jeung bedog awor. Kitu deui hahalu meuni trok-trak ngabantingkeun bedog ti pihak rampong. Nepi ka aya barudak bujang santri nu kabeunangan kasabat bedog palababitis. Burudu rakyat ti belah kulon, burudu ti belah kibul ting corowok meuni matak geumbeur. Dasar jelema jahat sakitu dikepung ku rakyat jeung para santri. Hampir aya kana 100 na meuni pinter naker, sakilat ngaluncat kalebak terus ngabejaan baturna nu duaan. Keur tingjaran teng di pasir taksiran eta teh gegedungna. Atuh jalma jahat nu 8 urang terus malabur. Saurang ge eueuh anu beunang diudag ge weleh teu kasusul jeung teu kanyahoan ka mana ngabalicekna. Geus sidik eueuh mah bering kabeh ngajugjug deui ka bumi ajengan Abdul Soleh. Bari ngiringkeun saurang budak santri nu diparayang ku baturna kasabat bedog ku rampong. Goledag budak santri nu cilaka digolerkeun di teras. Kalawan harita kene diumbaran ku Aki Jantra kitu deui ku ajengan Abdul Soleh di jian. Nya alhamdulillah para wargi sadaya. Kegegerungan teuing model tadi getihna harita teh saat malah geus selita kari tapakna ku kaluhungan ilmu Aki Jantra nepi ka bedug subuh saurang ge eueuh nu sarare terus ngulincer sisi lembur sabab rampong bisi datang deui. Nyati harita masyarakat eta tempat buki aryatna tiap peuting giliran ngarona si horeng si mana horeng jelema jahat nu 8 urang teh lain rek ngarampong-rampong teuing harta bana raya nu jelasna merek nyiwat Nyimas Nurbaya. Sabab kabejakeun Nyimas Nurbaya tos nikah nganduet teu buka teuing saha jelemana nu boga tujuan kitu teh. Kusaha-sahana ge can kanyahoan bari nu rek diiwat jeung salakina ge katut nu sajen teu boga sangkaan ka dieu nyarang kana mah rek ngarurun banda rakyat-rakyat bae. Isukna karena init kalembur babakan samalah Nyimas Nurbaya deung ngiring dibarengan ku 4 urang budak santri maksudna mata jalian rek ngabejaan ka rahmat lanceukna jeung ka rakyat-rakyat nu di lembur babakan. Harita karna sareng Nyimas Nurbaya katut budak santri ngajugjug ka imah Mangbira barang tepi ka sampak areueuh cenah ceuk tatangana keur ka Lurah Hormat aya babadamian terus we ka imah Lurah Hormat. Barang tepi nyawe Rahmat jeung Mangbira nyampak keur ngobrol jeung Lurah Hormat. Assalamualaikum karna uluk salam. Waalaikumsalam. Geuning eta bagjana ka raya pangantin anyar mangali walau Lurah Hormat meuni dareh-dehna keur kalacat sararea karunggah ting solongkrong sasalaman terus kajerero sabab di luar maharilin gek dariuk ngariung di patengahan dina samak nu geus ngagelar ti tadina. Kumaha palura daramang sadayana taros Nyimas Nurbaya meuni aya ku kayung-yun keur geulis di bubuh sopan tur amis budi siga nu reueus ku damisna nu karempot. Alhamdulillah waktu si Nyimas samulina kumaha di ditu Ibu Rama wari lujeng. Alhamdulillah Bapak ya pangesto dupi nyisari sareng Ibu angkat ka mana Bapak? Araya Nyimas biasa we nuju ngaruprak di pawon is. Walau Lurah Hormat terus ngagentraan nyisari putrana. Kah Mama? Iya aya cenah di pasantren. Saur Lurah Hormat urutak nyisari nyampeurkeun. Eueuh si Cece atuh ranting ce. Pokna tuluy sirih rangkul bangun nu sarono eunakeun. Nu tadina Nyimas Nurbaya jeung nyisari urut musuh
malah kungsi galungan silih cakara silih jenggut tapi ayeuna mah bener-bener janten sasaderekan. Kumaha teh Cek daramang sadayana? Pokna bari ngalesotkeun rangkula. Alhamdulillah samulihna kumaha ieu? Pangestu Cece di ceuli Cece sono abdi mah pamanten anyar teh. Asa kumaha cucunya jadi panganten. Deh. Nyi Sari meuni asa suka ngagonyak Nyi Mas Nurbaya. Bari seuring ngaheuheuy nu sejen maresem wae. Ah, asa kumaha biasa we kieu anger dupi aji irahat tuh. Naon teh Cece? Mun saros Cece. Cece mun suka bibita di sagarupi teh. Buka irahat mah. Nyi Sari amis budi teu boleh ngaheuheuy meuni siga anu ngararangu. Pok palurah hormat Ramana Maira. Ke. Upina sagedap deui eus ge Nyi Mas, jalaran itu. Bapa seueur keneh kariweuh ngadameleuten atuh eus. Jeung ibuna bejaan aya nyiangas kitu di pasantren. Mun nyampir ka hiji lapkeun. Dia tuh abdi mah sono atuh ka panganten enggal. Nya setami doh-doh si Cece. Nyi Sari ngagonyak deui bari terus ngoloyong ka pawon. Sakantenan ngawartosan ibuna. Sedang karena teu ngalobakeun miceun waktu, harita terus cacarita. Tina soal peuting kamari kalemur pasantren kungsi kadatangan ku 8 urang rampok. Kalawan dicaritakeun aya saurang budak santri nu tatu. Atuh sajabati kitu karena amanat kalurah hormat supaya rakyat eta tempat ariatna. Upi eta rampogna teh aya nu kantos kenging ujang. Taros lurah hormat. Mawi saur Mang Rubinta mah 8 urang ngerjat Pak dibarengan diberi kitu kenging da upami anu kenging wah upina reksak we jalanan dikepung ku ratusna jalmi kitu tema karna nya Mang Wira jembling-jembling anyadar we anu manusia jahat. Jadi keur urang mah umumna rakyat-rakyat di desa urang meuni teu kaul rek tenang. Hatete ngumatak omat engke mah kabeh rakyat nu aya di dieu bejaan Mang Wira. Wayahna kudu ngararona samodel ka tukang-tukang bisi terus tembus ngarahnya ka daerah urang saur lurah hormat. Maparin pancen ka Mang Wira. Kumawi sanggup mangge perkawis ngarona mah ulah digirenkeun balurah. Saros aman ge kedah we rona mah aya margi penting narona teh sanes ngajagi tina perkawis keamanan bae. Nu hartosna ngajagi bili aya jalmi jahat. Nah bili aya tamu jana di tengah peti beungi itunya jana di tengah peti. Nu peryogi kana salah sawios rakyat di dieu. Acan apa bili aya seuneu tak kitu. Insyaallah engke pasusonten kumang bade dipalapai. Sadayana malih bade ngawican nu kengkeng ngarona teh. Cek Mang Wira kasebut kokolot kampung keur ngobrol kitu kurutak Nyi Sari bari nangeui baki dieusi ku cai kopi sababaraha gelas diiringkeun ku ibuna. Nyi Mas Nurbaya harita tuluy nyarita. Saeus ayi ulah ngarepotkeun alah ngarepotkeun naon Cece cai ge ukur cai we teh aya pisan lalawuhna. Da kieu geuning di mah Cece balar Nyi Sari bari ngecangkeun baki. Nyi Mas damang taros Ibu Lurah bari nyolongkrong sasalamat. Ini Ibu alhamdulillah dina waktos ieu mah Ibu. Samulihna kumaha Ibu damang? Pangestu Nyi Mas dupi Ibu Haji sareng Mama bari lujeng. Alhamdulillah Ibu. Baler Nyi Mas Nurbaya. Gek Ibu Lurah calik ngarendeng sareng Nyi Sari putrana. Ngahaja wae Nyi Mas teh. Ngahaja wae Ibu saperti saja silaturahmi. Sajabiti kitu ieu pun lanceuk ngawartoskeun perkawis wengi tadi ka pasantren kantos aya rampog. Saurna teh aya 8 jalmi. Masya Allah, kutan kasumpingan ku rampok Nyi Mas. Kumaha atuh teh aya nu kacanak barang-barang urang ditu? Ibu Lurah meuni ngaranyu. Alhamdulillah perkawis barang-barang masa urang teh aya nu kaicalan. Jalan kabujeng pada ngarepung mung itu we urang kali santri. Aya nu tatu sampeanana saurang nanging alhamdulillah teu kateterasan. Nyapana tos aya dewe jalmi jahat teh. Da saur Nyi Mas ge ka pasantren aya rampok 8 urang cenah. Ibu Lurah ngalirik ka carogena. Eta apa ge ngawartosan kuwi ku jangkarna samomala engke pas sore. Rakyat-rakyat di urang rek dibejaan ku Mang Wira sina ngarona deui. Bal Lurah hormat. Tanya bener we kitu Mang Wira. Sina ngarona deui ayeuna mah samodel kamari-kamari teh geuning. Nawi kesonten kumang bade diwawaran sadayana Bu Lurah teh Mang Wira. Cing mah atuh nyangakeun sadaka sadayana. Sareng naon tuh salalawuhna ngaleut teh ukur cai goang geuning. Bios Ibu lah ngarepotkeun sekap sakieu oge. Baler Nyi Mas Nurbaya. Cing mangga atuh dilaleut ujang oge Nyi Mas. Sareng eta naon atuh nya keur nemean teh ka dieu.
saur Lurah hormat diwarang ngaleueut. Cekap Papa ditampi atuh Ibu. Mangga ujang nyangakeun. Balar Ibu Lurah hormat. Mangga Kang, mangga tuh ngaleueut. Karena ngajak ngopi ka Mang Wira jeung ka Rahmat lanceukna. Mangga jang karna lajengkeun Mang mati tadi ngarot we sareng ieu tuang raka temal Mang Wira. Sanggeus karna jeung Nyimas Nurbaya katu 3 urang santri ngaropi. Menang sawatara jongjongan mah jep jarempe. Tapi teu sakumaha lila karna nyarita deui pamitan rek balik sabab sieun ngkaburu jumaahan. Sanajan dina waktu kiwari geus eueuh deui oge ku jelema jahat samodaya rampok jeung bangsat kotok. Keur karna jeung Nyimas Nurbaya katingalina terenang siga nu teu aya karingrang. Bari eungkeut diajar ngawangun rumah tangga. Caca kasebut mungaran ditingali-tingali teh meri matak pikar sepeunaker. Estu runtut raut sauyunan ceuk basa urang teh mah paramitra harmonis. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi saloga. Kamana-mana teu boleh babarengan birgula jeung peutna. Birgula jeung peut teh teu paramitra sadaya, teu aya bedana. Cag urang tuna dina hanjuang siang, urang teudun dina haleulun sieu. Paragi nyokot ningalkeun. Mangsa datang sampur deui. Kumaha saterasna karna sareng Nyimas Nurbaya sabada ngawangun rumah tangga. Naha teras jembar naha kumaha. Sareng kumaha Ari Rahmat paramitra sadaya rakana karna. Najan tanikah ka Nyi Sari putrana Lurah hormat. Kumaha perkawis dina Gahejo tiasa patepang sareng karna kali Rahmat. Kumaha salajeng ngajejer ieu carios. Mangga urang teraskeun para wargi sadaya. Urang mamalikan anak buah Rusdi alias Sina Gahejo sila si oleng paramitra anak Gahejo teh si Rusdi. Nurek nyiwat Nyimas Nurbaya teu hasil harita sanggeus anak buahna laporan ke Rusdi kacida nafsuna. Beungeut keuneuk bir beusi atah beuleum untuk kakerot dada turu naik kadorong kupi amaraheun jeung kahadeueulan anu lain meumeusan. Tapi kaharita Rusdi meuni teu sirikna teteh nyerag amek ka anak buahna. Basa-basa kasar garihal bari lajag lejeng di tengah imah. Tapi sakedapan mah anak buahna saurang ge eueuh nu wani nemal. Malah teu wani ngareret-reret acan estu tarung kulir bueuk meunang mabuk. Atena raratug asabak bae dijiti ku Rusdi. Ongkohan adatna Rusdi eueuh duana babarit ngageutah bawang. Lamun ngomong batur sakecap manehna aya kana 3 kecapna. Bari panon ti bubun celik teu sirikna bijil kabeh. Gek Rusdi diuh dina kursi goyang bari panon rundut terindat ka anak buahna nu keuting purungkut kawas kunyu kabulusan. Jut terus diturun deui tina kursi goyang tuluy lajag lejeng ngaganongkeun leungeun. Geus kitu plek-plek peureub katuhu anu buleun jeung keker dipeupuh-pupuhkeun kana dan paleungeun kenca. Sangkana roko nu ngalang dina meja marmer kalepus udun bari lalagedayan dina kursi goyang siga tuan besar. Keur kitu gero Rusdi nyalukan badegana ka telah si Enon. Non, Enon, pokna kawas nyalukan jelema nu jauh. Nan, cing bawa ka dieu euy cai keur dewek euy. Mangga nom, temal Enon teu leledangan teurkeun cai. Sok dituna dina meja, leguk-leguk harita Rusdi nginum cai di anu hanaang. Cek gelas dituna koreja terus binangtung deui. Tuluy lajag lejeng samodel tadi ngan kitu jeung kitu we polahna Rusdi harita. Siga nu teu geunah cicing bari panon toleh duruk bila nyarekan deui anak buahna meuni abong-abongan. Atuh anak buahna paramitra ngarempon. Lamun harita aya nu ngadengieun mah ku pihak luar kasebut ku tatangga anu dareukeut. Geus moal henteu matak ngarasa hariwang. Moal henteu kana awak suakna mangkaning keur meujeuhna panas poe entrang-entrangan. Ngadenge sora saurang lalaki awong-awongan bari teu sirikna teteh nyerag. Panon buncelik bijil kabeh nyarekan beak kadaek nyisia ngagoblog-goblog penek nama beak bersih. Si horeng si mana horeng nu keur awong-awongan teh Sina Gahejo keur nyarekan anak buahna nu genep urang nu tas dijitah nyiwat Nyimas Nurbaya dina hiji peut. Ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, harita para wargi sadaya pikeun Sina Gahejo moal genah panasaran
Satungtung gelis Nyimas Nurbaya tacan kabibana ragana. Moal waleh di akalan nepi ka mana bae oge nu akhirna Naga Hejo rek mercayakeun di anak buahna jeung nu sejen sugan beunang dipake andalan. Dah. Dasar manusia goblok cumur sia teu hatu yahanager. Ari dedegan sia. Ari ngul kumis ngajar di tapi leutik murih goblok sia. Keuna naon deuleu make nyangupan rek nyiwat Nyimas Nurbaya. Hari jajari kena ku balodar mah ngajar do gue si goblok lasun sia si eran sia. Hah. Kuasaing barang titah sok kapelah ka tenaga batur. Ban ku aing diperhatikeun sia goblok sia. Naga Hejo huntu kekerot pinuh kagemes. Kan jadi anak buahna celengkeung saurang batur katelah Ki Guntur. Ngomong kawas nu eueuh dayang aing kapake kudu jadi pamimpin. Disangka ku dewek mah si laing teh euy moal ting berengbeng. Harita dewek jeung si Buyung geus siap sadia rek ngebudak-barik budak santri. Sakira-kira si laing aripis kawani mah tak naon ngomong we ka dewek jeung ka si Buyung. Dewek teh moal burung di ayonan masing aya wapuruhna urang ge. Naon ka becus pila bareunceuh sakepeul jeung bajuna ceuk si Guntur. Ujung pok baturna nu tas dicarekan ku Naga Hejo nema. Gua nyata mah gampang tapi kenyataan kilanceuk anggur ting jaranteng sisi jalan sigan ngamanoran. Lamunnya mah kilanceuk aya hate ngayonan jelema puluhna urang. Wanya mah kemilu ngabecir. Tapi sanajan kitu ge teu gurung aya saurang santri nu kabeunangan ku kuring cokorna kasabat bedog. Tema si getuk bari panon ngadila. Geus dikitukeun mah cepet Ki Guntur teu ngomong deui. Taksiran manehna ge rumasa ngarasa paur ningali rayat-rayat jeung santri ti lemur pasantren. Meni kawas nyiruan rabeng pada daratan di mana-mana. Bari ting corowok marawa pakarang. Teulila celengkeung si Buyung mairan bari ngareret ka Naga Hejo nu keur jamedu. Beungeut keuneuk ka dia beusi atah beuleu. Panon duluk dilak teu beda ti mata hilang ruyu. Bener euy diteang kana kituna mah lawaneun euy. Sabab rayat-rayat nu sakitu poharana. Kawas lamun dihitung aya 100 jelema euy. Jadi bingung ngakalanana keur kuring bah. Cingena kuring minta pandangan ti Abah sugan Abah bisa mere pandangan pikeun nepi akaleun. Sagan pika pemeut beurang peuting ku Abah teh bisa kaboyong ceuk si Buyung bari neuteuk ka Naga Hejo. Sedeng nu ditanyana batane malan kalah ka ngahuleng. Si jana borora hayang ngomong tapi uteuk mah muter paramitra mikir jalan pi akaleun sangka Nyimas Nurbaya bisa kapibana. Sabab Naga Hejo kaedanan ceuk paribasana beurang teu ngeunah dahar peuting teu ngeunah sare. Kumaha atuh para mitra da kitu kaayaanana si Naga Hejo kaedana. Kumaha atuh lamun kieu bah hayang nyaho urang ngajalankeun akal we. Tipu ku urang. Si Buyung nyarita deui. Tipu kumaha? Dimaksud ku lain teh tipu kumaha coba? Naga Hejo bari ngadilak. Nya ditipu, maha we carana mah. Nyieun surat onangan ti dieu ka kampung Ciburahol. Rek diayakeun tablegan, ditujukeun ka babana Nyimas Nurbaya. Sabab manehna kasebut tokoh alim ulama, pasti kula warga Damarilu. Tah kumaha lamun kitu kira-kirana? Kira-kira kaharti ku Abah tawah henteu? Aku tawah henteu. Tangke di setengahing jalan paragat ku sararea. Salakina jeung babana haranca ku tiluan atawa ku urang ge cukup. Nyimas Nurbaya ku Abah gancang usur, bawa kanu jauh. Keun kuring ke bagian indungna ge. Naon sabab lumayan lah. Indungna ge atuh kolot kalapa. Si Buyung nyodorkeun pandangan. Olohong lamun ari diit kumaha lamun teu. Jeung saha nu rek mikeun suratna? Ceuk Naga Hejo. Nya dipikir kadinya mah leuheung mun ari diit. Jadi kumaha atuh akalna bah? Si Buyung akhirna malik tumanya ngarasa bingung. Kitu salah kieu salah. Cing sok kadinya tuh teh mongkeun bah akal teh. Udah aku jawara kahot buka akal hade manglebarkeun temenan kuring mah lamun ceuk si Dodoy di kapi milik teh mata kapidang dung langlang ling atuh ya eta mah ningali sugan mah moal dua na sadunya sugan mah lauk eta we kumpai ceuk si Guntur ngahatean kasna kau jeung